Lamang. Biasalah ya prak-prak ngomel ya. Aduh, ya motor. Ini orang wae lah ya. Kurang nih. Ngagantikeun oli. Alah, oli nage bari eueuh deui. Eueuh, kumaha Kudu meuli heula ya. Itu meuli heula, urang wae heula. Lain batuan heula daguan. Teuing itu nu batur. Aduh, ieu kumaha bengkel nepikeun ka ganti oli. Kudu wae meuli heula. Dalan kitu ku urang isukan. Hei, Bang. Tenang tuh. 8 wae. Biasa, iyalah servis. Ganti oli kan ya bengkel teh kumaha aing ganti oli. Aduh, katanya wae kuali kobok. Wah, saya motor kolot tapi ngorapan pamerean kamari. Tapi ada yang nginjel. Naon? Motor. Ulah. Iya, nah. Ulah enak wae. Nah, Ulah. ka kebon dia atuh na ka bina-bina ting. Motor antik teh nya, sugan ieu. Cicing-cicing lah, ganggu wae bari nage. Enjong ka kebon mah ka kebon wae atuh. Kudu pan bari ngajaran motor antik. Enjong ka kebon mah enjong teh. Keren. Cicing lah jenteng nu koret urang ieu ada bubu da ek di ijem-ijemkeun ka batur. Enjung lah. Apa koe? Jadi jama ulah koret teh. Ampina-pina teh kira kadar ge motor. Bulan puasa ieu teh. Lamun lain nu ieu mah hek ge. Hayang kena ajab sugan. Ieu mah beda ulah nu ieu mah. Geus dibutuh mah nu urang nu lain hek nu ieu mah ulah. Nah, ada hayang ngajar Ieu lagi. geus ujung ka ditu. Mau dibere teh. Moal ieu mah. Da ek diijeupkeun padu wae. Dasar. Rada kempes tapi teuas. Nah, karena makan motor kita di tanggeus kena aing geus maju senang 2 kotak ieu ge. Beda, berharga keneh ieu jeung 2 kotak ge. Mahal. Mangana ka mana ieu? Kuing kenjen bedogkeun. Boro-boro bogeun bedog. Ganti oli wae ieu pan kelah ka eueuh ngiles. Meuli heula olina cenah nyokan dibelina ge. Aya kadekeun akar goblok. Pacul itu nyelapna akar. Lamun di dinya nginjem bedog bisa-bisa meuli bedogna heula deui jauh. Lila deui wae. Meuli oli ge meuli heula olina. Eueuh nama ayeuna mah. Ya, Mang. Mang nana teh ayeuna puguh tekaopan euy zamanna teh. Nah, Malah eta ulah adep teuing. Heeh. Tekaopan ayeuna mah. Jadi lamun saumpamana aya jama anu injem teh nya, injem naon wae, jadi sangkana teh ngahutang. Gua piraku. Yeuh, sabuat manehna loba nu ngahutangan ya. Hmm. Pan biasalah jadi rada kolep gitu. Hmm. Jadi disangkana teh nginjem ngahutang. Hutang. Disangkana mah gitu. Jadi tekop anu ujam injem teh disangkana ngahutang babarian ampek. Atau kira-kira na aing menek nginjem bedog atuh mah bisa meureun. Ulah peupeujeuh aing mah lamun ayeuna di dinya ek nginjem bedog disangkana ek nganjuk ek ngahutang. Karena diberi pokoknya tekaopan ayeuna. Kaopan. Ulah beujeuh pokona saha we nu ujam injem disangkana teh Nganjuk ka manehna. eta geus aya kira-kiranya mah ayeuna ulah teh gawe mah gawe wae ulah. Moal teh kitu. Moal. Moal deui urang. Injem atuh. Tapi nginjem motor ulah. Angot. Ayeuna teh bisa njung gawe deuh. Nya horipuh hayu we ngobrol. Ayo Aing geus karek akar. aneh lah. Pusing lah kalian. Iya nu meuli oli lila. Kana heula ting meuli oli atuh. Jauh meulina ka ditu. Aing mah geus tinggal daguan lila. Tergantikeun lah. Siap. Aing mah Punten heula tuh. lila teuing.
main alung-alung wae. Eta olina oli alus lain. Wah, halus ieu mah asli, ieu mah lain bengkel kaleng-kaleng atuh. Lain bengkel kaleng-kaleng oli we lila. Lagi ka toko. Nah, asli ieu mah. Mah aya nu Lain Bang, tadi teh aya ieu ya. Aya Mang Sapro tadi ya. naon? Abang naik nginjem bedog cenah. Cek orang teh sih teh lah udah ngaganggu aing bisik lah jadi lila pagawean urang ya. Pada bedog aya di dieu ge. Lah, atapan kesing kelah jadi lila aing. Iya, ogan teh masa kedeung, sakedeung da teori. Waktu masalah orang waktu ya ka kebon urang. Ayeuna ka mana? Mang Saprona balad eta teh. Awah, ka kebon deui wadeun lah. Kebon deui. Aduh, karunya teh nginjem bedog ya. Ya mah kitu atuh. Ya jadi jamat teh ulah sok berbit teuing keun wae ge bedog-bedog aing atuh diinjem ge. Kitu-kitu ge hideung-hideung ge balad eta teh. Zaman gitu atuh disebut balad. Geus lah ayeuna mah motor orang bereskeun karep teuing urusan jeung Sapro mah aing ka kebon. Geus lah ya. Motor mah geus anggeus ya masuk bae geus. Beres. Beres mah aing. Ka mana deui? Ka kebon urang. Heeh. Ada pada pagawean. Oh, nya. Tadi gitu pesan teh Sapro teh cenah nginjem bedog aing urang teh dicakeun bunga ieu da hilang yang orang ngomongna. Urang ke kebon saruangan. Atuh pangmakeun we bedogna bikeun kan. Kabeleh mana deui inditna kabeleh mana? Heeh, ek disusulkeun ku urang ka ditu atuh. Kayak kitu mah karunya. Heeh. Kayak nyokot heula bedogna. Kayak saya nu kurang ieu teh naon nya? Saya nu poho. Aduh. Atuh pancan bayar ya teh. Iya makan aku kudu dituliskeun dia wae. Nu kamari geus 5 kali can bayar ieu mah. Bangkrut aing dianjukan wae kieu mah atuh. Aduh ya Sapro kan inya ka kebona. Karunya teuing balad aing. Da ongkos jama teh lain dipere nginjem si tadi. Bro, bedog yo. Ya bedog yo. Beneran nyane mah gering teh. Aing kudu kabur ya. Aku naon jama teh kalah lompat gitu. Ya bedog yo. Cenah butuh bedog yo. Maneh? Kakuan, bayar hutang. Masa aing